Halo, sampurasun saya Dena, panggil jeung channel Kindaber. Di video ayeuna channel Kindaber balik dia pastina ngabagikan video-video dubbing Sunda seputar SpongeBob. Oke. Hore 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 hore. Sampai muter video sok mangga ulah hilap, klik komen dan subscribe ya. Arah tinggalin video-video anu alanyarnya, sok mangga. Kurang langsung karena video nuka hiji. Sok puter mang. Di video kahiji aya si bawa cari tanah manena kerja aja jadi tukang parkir. Manena teh parkiran kereta cenah. Pek nate. Yo maju yo jauh ke laut yo mantap ya jalanna yo lecir kieu mantap. Untung jalanna bagus banget euy. Lecirnya. Lecir henteu sia eta jalan kuat galawir gitu ngarujan oge lecir cenah. Kang parkir gablek gitu teh. Ada gitu meren guys lah, kurang lanjut ke video seterusnya, mangga diputer. Oke, kita lanjut ke video seterusnya. Di video ayeuna nyata si Embo baju si Patrick cari tanah manena ngajalankeun bisnis. Eta bisnis nate ngajual kebun batur. Pek nate telaku permisa. Patrick kumaha geus modalna? Sok pake celanana. Era ulat alit atuh. Geus wa. Guys, enak mah orang ngajalankan bisnis lah, orang ngajual kebun baturnya. Iya pengusaha tanpa modal teh. Sok mangga kebun batur ya dijual dijual sok mangga kebun batur. Buruan lagi dijual, 5 batur dijual. Sok aya. Mangga tong dibadeli. Iya video teh bikin ngaco wae aing mah segala ngajual kebun batur lah. Yang kumaha we, ada terberkelas mah bebas mang. Alus lah. Sok lah lanjutkan mang atuh man. Oke, kita lanjut ke video terusnya. Di video ayeuna aya si Watere aja si Embo cari tanaman agar ngontrognya. Cari tanaman nareng lagi hutang. Soalnya ieu loba nu nganyuk teh ka warung akina cenah, ka warung aki Watere. Pek nate. Tai sok nganyuk ta, sok darmaji ta. Ieu sok nganyuk ta, sok dibawa jeung langsana ta, sok dibawa jeung bobokona ta ita. Ta ieu tukang nganyuk pempes ta ita, ieu tukang nganyuk ieu. Ieu tukang nganyuk paling sarakah ta, ieu tukang nganyuk sarua tadi teh ngomong naon orang teh? Nganyuk. Eta terus rek iraha ieu bayarna sila ieu teu dibayar dewe geus upin-ipin kawin. Eta kocok kitu eta jelema teh. Ada rupa-rupa ieu nya bikin rupa-rupa mika dia tenggeus lah orang lanjut ka video seterusna. Oke, kita lanjut ke video seterusnya. Di video ayeuna Esim Bobe cari tanaman dina keur soroda tanah kereta. Penasaran kumaha jadina? Sok lah urang setel. Kieu mah urang bere wadating mang oleh supaya jadi Iron Man arek mah. Wadating mang oleh rasanya seperti Anda menjadi Iron Man anjir. Wah, tidak semudah itu Perguso. Oke, mungkin teka ayeuna haranya video ayeuna ulah hilapnya like, komen, dan subscribe. Kalau teka tinggalin video-videonya sajana. Oke, hatur nuhun terus nonton.